Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fi darin amin. Fahaula imang kari itu malaikat Jibril ila akhir. Al-arba'u anu opat yajibu wajib nan al-imanu iman bihim kana itu arba'a. Kana itu arba'un. Tafsilan barina rinci ibi haisu ya'rifu sedina sakira apal saha kullu wahidin saban-saban sahiji kalap itu minhum dina itu haula'i ala infiradihi netepan hiji-hijina wa annahu jeung sanyana itu kullu wahid eta min malaikatillahi tina sawarehna malaikat Allah amalau nafad boh lamun nganapikeun si kullu mukallaf wahidan kana sahiji minhum tina itu malaikah falasya kamangka henteu aya kamangmangan eta tetep fi kufrihi dina kufurna itu si eman itu si wahid wa amma ing qala jeung boh lamun ngomong si kulung kalap berarti tadi ge fi kufrihi dina kufurna itu si kulung kalap wa amma ing qala jeung boh lamun ngucap si kulung kalap la arifu henteu apal kuring hukana itu kullu wahid fa'ala kauli aksaril ulama itah netepan kana kaul lolobana ulama yakfuru eta kufur si kullu mukallaf wa ala kaulil aqali jeung netepan kana minoritasna ulama pangsaeutikna ulama la yakfuru tah teu kufur itu si kullu mukallaf walladzi jeung ari anu yajibu eta yajidu teh naon yajibu wajib non al imanu iman bihi kana itu ladzi ijmalan barina global minal malaikati ti malaikat al kirami anu mulia alaihimu sholatu wassalam eta perkara ada anu ngalianan eta emak haulail arba'a kana ieu anu opat bimana annahu kalawan makna sa'nyana itu kullu kalab eta ya'taqidu nekadkeun si kullu mukallaf anna lillahi kana sa'nyana eta tetep kagungan Allah malaikatun ari malaikat la ya'lamu anu teu apal adadahum kana bilangan itu malaikat saha illallahu ta'ala kajaba Allah ta'ala daimuna anu langgeng kabeh ala taati netepan kana taat la ya'suna anu tara maksiat itu malaikat Allah ka Gusti Allah makana perkara amaro anu marentah Allahum kali itu malaikat wa yaf'aluna jeung midamal malaikat makana perkara ya'muruna anu diparentah itu malaikat wa'lam yang kudu kanyakeun ku anjeun annahu sa'nyana kalakuan jeung tingkah eta wajib non al imanu ngimankeun bi anan nabiyina kalawan sa'nyana nabi urang sadaya wa sayyidina jeung gudunungan urang sadaya Muhammadan tegasna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta afdalul makhluqati pang utamana pirang-pirang makhluk alal itlaq netepan kana mutlak bahwa mangka ari kanjeng Nabi eta afdalun leuwih utama min jami'ir rusuli ti sakabeh pirang-pirang rusul wa min jami'il malaikati jeung tina sakabeh para malaikat
wayalihi jeung nyandingan ka malaikat non baqiyatu ulil azmi sasesana ulil azmi wa hum jeung ari itu ulil azmi atau ulul azmi eta sayyiduna Ibrahim dunungan urang sadaya Ibrahim tegasna Nabi Ibrahim fa sayyiduna tuluy dunungan urang sadaya Gusti urang sadaya Musa tegasna Nabi Musa fa sayyiduna Isa fa sayyiduna Nuhin wa hum jeung ari itu ulul azmi fil afdoliyati eta kautamaan fil afdoliyati dina kautamaan al hadza tartibi eta netepan kana katartiban kana urut-urut waqad nazoma jeung nyata geus ngadadomkeun hum kana itu ul azmi saba'duhum sawarehna ulama faqala teras ngadauh ba'duhum Muhammadun Ibrahimun eta Nabi Ibrahim tegasna Nabi Muhammad Ibrahim Musa kalimuhu anu jadi kalimullahu anu jadi kalimna Allah fa Isa ka Nabi Musa fanuhun tuluy Nabi Nuh wahum jeung ari anu kabeh eta ulul azmi fa'lamu mangka kudu apal anjeun fa'lam mangka kudu apal anjeun sumabaqiyatur rusuli tuluy sasesana pirang-pirang rusul sumabaqiyatul anbiya'i tuluy sasesana pirang-pirang nabi sumabaqiyatul malaikati tuluy sasesana pirang-pirang malaikat alaihimu sholatu wassalam wa yajibu jeung wajib non al imanu ngimankeun aidon barina deui bi Allah taala kalawan sanyana Gusti Allah taala eta ayada muatan Allahum kana itu rusul bil mukjizati kalawan pirang-pirang mukjizat wa hada jeung ari ieu madzkur eta mah perkara yajibu anu wajib itu emma wa ma jeung perkara yastahilu anu mustahil itu emma fi haqqi rusuli dina hakna para rasul alaihi wassalatu wassalam wa ammal jaizu jeung anapun ari anu jaiz fi haqqihim dina hakna para rasul alaihi wassalatu wassalam fa amrun mangka perkara wahidun anu sahiji wa huwa jeung ari amrun wahid eta wuqu'ul a'radi tumibana sifat manusia a'radi tumibana sifat a'rad teh sifat anyar datang asa al basyariyati anu bangsa manusia allati anu latudi anu teu nganapikeun itu lati ila naksin kana ngurangan fi marotibihim dina martabatna rasul al uliyati anu luhur wa zalika jeung ari tulati eta kan nikahi saperti nikah wal akli sareng tuang wasyarbi jeung maleueut wal marori sareng udur qala Rasulullah sallam asyaddukum ari pang banget nati arajen kabeh nonana balana bilaina aleta balaina atau cocobana eta al anbiya para nabi sumal auliya tuluy para aulia suma amsalu tuluy anu mantaran falam salu tuluy anu mantaran deui wa dalilu jeung ari dalilna ala jawazi wuqu'il a'radi netepan kana meunang tumibana pirang-pirang a'rad al basyariyati anu bangsa manusia bihim ka itu rusul alaihi wassalatu wassalam musyahadatun eta katingali wuqu'i musyahadatu wuqu'ihi katingalina tumibana itu a'radul basyar bihim ka para rasul liman pikeun jalma asoro anu ngazamanan itu si man hum ka para rasul wa bulughi zalika jeung
jeung nepina nya kitu di wuku bitawaturi kalawan mutawatir li ghairihi kana itu kasalianti si eman wa aidon jeung marina deui wa aidon jeung marina deui hum eta ari itu rusul da iman eta anu langgeng da iman bari anu langgeng eta raqa'u eta naek itu rusul fil maratibi dina pirang-pirang martabat al aliyati anu luhur wa wuqul amrodi jeung ari tumibana pirang-pirang gering bihin ka rasul masalan kalawan umpamana eta ziyadatun jadi tambahan fi maratibihim dina pirang-pirang martabatna rasul al aliyati anu luhur wali ajli ayatasala karena arah yen ngahibur sahabihim itu rasul ghairahum kasalian itu rasul wa ya'rifu jeung karena arah merenya ho wa ya'rifa jeung karena arah merenya ho sahal akilu jalma anu boga akal ana dunya sanasanya dunya eta alesat henteu itu dunya eta da rojazai lembur balasan li ahibbaihi ta'ala kana pirang-pirang kakasihna Allah ta'ala